Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilan ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Ki Sombala alias Jariji Dewa sigana bae geus teu sabar langsung dina waktu harita ngawangun pasangan, sedengkeun si topeng mayit tetep teu ngarobah tangtunganana. Jelas nganggap pisan enteng kanu jadi lawan, kalah ka terus nyarita menta dipiheulaan di Tarajang. Sor, maju Jariji Dewa, buktikeun kumaha kahebatan ilmu ilaing teh, ingetkeun tilu geprakan. Ki Sombala si Jariji Dewa bener-bener muncak amarahna, harita maju narajang, ramo-ramo leungeunna anu geus kalatih nebarkeun hawa sakti pangaruh tina kakuatan ilmu anu geus kalatih ku dirina. Tapi ngaranjung kaget anu lain dikieuna Ki Sombala si Jariji Sakti. Sabab bangun anu nyalse malah siga anu hoream, panarajang lawan gampang nakeranan disingkahan. Kajadian saterusna memang teu bisa ditawar deui, ukur tilu geprakan. Ki Sombala harita ngajengkang awakna ragrag tina luhur panggung, nindihan anu lalajo mangsa kabeunangan kuruntuyan panarajang si topeng mayit. Dak plak jebrot jerbet des, cengkang kebut priak. Nu lalajo jadi ribut lantaran aya anu katindihan ku Ki Sombala si Jariji Sakti. Kajadian anu lumangsung dina luhur panggung bener-bener ngagetkeun jago-jago ondangan anu datang. Kangaranan mampu ngarubukeun jago kolot saperti Ki Sombala si Jariji Sakti ukur tilu geprakan mah puguh be mangrupa hal anu luar biasa. Cerat cileng aya anu luncat deui kana panggung, tetela ayeuna mah jajaka anu lebah tonggongna ngadaplok pedang, buukna panjang ngarumbay diiket ku kulit orai, pancuh nangtung dihareupeun si topeng mayit.
Netep ka si topeng mayit telila anu mancu dihareupeun si topeng mayit terus nyarita. Andika memang hebat topeng mayit. Kula katelah jakat tigasan. Geus lila makalangan di dunia kajawaraan can kungsi panggih ejeng lawan anu imbang. Eueuh anu mampu ngelepaskeun diri tina ilmu pedang kula. Ayeuna eueuh salahna lamun dipake ngajajal Andika anu boga karep hayang ngawasa dunia kajawaraan. Tenang, pinuh rasa percaya diri tapi tandes sikep ejeng caritaan eta jago ngora anu ngakukeun ngaran jagat tigasan, jago pedang anu geus lila makalangan. Si topeng mayit seri sinis. Sikep jeung caritaan jagat tigasan sigana teh taya pangaruh naon-naon pikeun dirina. Jagat tigasan ilaing teh nya. Ilmu pedangna pasti lumayan meureunannya. Hade, ayeuna ku dewek bakal diberi kesempatan 5 kali geprakan. Syukur upama 5 kali geprakan eta pedang masih keneh aya dina cekelan ilaing. Sok buktikeun kehebatan ilmu ilaing dina waktu ayeuna. Sanajan jagat tigasan jago ngora, tetela leuwih mampu ngadalikeun diri hartina henteu kapancing ku sikep ejeng caritaan anu jadi lawan. Hebat Andika topeng mayit. Mesa kabeh jago sigana bae dianggap enteng ku Andika. Tapi teu nanaon, eta hak Andika. Ngan kangaranan hayang ngawasa dunia kajawaraan, kawilang ngimpi tengah poe ereng-erengan. Sabab masih keneh loba jago-jago anu sejena anu sarua bakal ngarasa penasaran hayang ngabuktikeun nepikeun ka mana kahebatan Andika topeng mayit. Henteu kudu bacot ka bau-bau sungut jagat tigasan. Lamun ukur rek ngabacot leuwih hade turun tina panggung. Dewek teu butuh caritaan tapi kenyataan. Jagat tigasan sanajan ceulina peureus asa disebit ningali sikep sarta ngadenge caritaan si topeng mayit. Tapi masih keneh nyobaan nenangkeun hatena. Memang, kuring oge lain ukur ngabacot tepuguh topeng mayit. Tapi rek ngarumpungkeun ceuli ejeng irung Andika, nu matak. Tari baye, hap ya. Kawilang cepet gerakan jagat tigasan dina mesat pedang dina tonggongna, bari terus maju narajang kanu jadi lawan. Ilmu pedang jagat tigasan memang geus cukup lila diyakinkeun ku dirina sarta dipake makalangan di dunia kajawaraan. Geus loba jago-jago anu rubuh teu mampu ngimbangan atawa ngungkulan ilmu pedangna jagat tigasan. Tapi dina waktu harita, jagat tigasan bener-bener kaget anu lain di kieuna. Sabab kecepatan gerak si topeng mayit nyata leuwih punjul batan gerakan manehanana. Pedang ngoleweng leungiteun sasaran, ukur bisa nyabet ka lebah tempat anu kosong. Jagat tigasan beuki panasaran harita ngaronjatkeun ajen panarajangna leuwih hebat batan tadi. Tapi beuki nambahan deui bae kakagetna jagat tigasan dina waktu harita. Sabab harita ramo-ramo leungeun si topeng mayit nyintreuk awak pedang. Lain bae pedang jagat tigasan jadi ngoleweng, tapi leungeun jagat tigasan anu nyekelan pedang asa ngurunyud lir anu keun aku setrum. Meh teu percaya jagat tigasan kan kajadian anu karandapan ku dirina dina waktu harita. Sakumaha anu diomongkeun ku si topeng mayit tetela jadi kanyataan. Jagat tigasan ukur mampu 5 geprakan nying hareupan si topeng mayit. Sabab akhirna mah pedangna pindah kana cekelan si topeng mayit. Sedengkeun manehna ngajengkang ragrag tina luhur panggung nindihan anu lalajo. Sukilak seplak dah des kap seluk dah jebron cilbet des alah cengkang kebut bereak anu lalajo raribut deui bae. Si topeng mayit pancuh deui dina tangtunganana bareng ngeprukan bajuna tenang ejeng nyalsena keranan si ganate. Gajeleng di lebah tempat jago ondangan aya anu ngagajeleng deui bae kana panggung. Lalaki anu geus aya umuran make baju sing sarua hideung, pangawakan jangkung gede, dadana rubak sembada, beungeut pika seberen,
leungeun kenca katuhu lebah pigelangna make gelang bahar dina cangkeng belah kenca nyolegreng bedog. Pancuh dihareupeun si Topeng Mayit, teu lila terus nyarita. Bagia Topeng Mayit, dewek nelah Jaladara si Rabut Umur. Ayeuna penasaran hayang ngajajah pangarti si lain. Hiji kabagjaan pikeun dewek, sabab bisa nguji pangarti lain. Makalangan di dunia kajawaraan kawilang geus moyan dewek. Kabeh jago geus pada nyaho. Ngan ulah ngimpi adi rek ngawasa kahirupan di dunia kajawaraan mah. Ngimpina tarik teuing oi. Si Topeng Mayit neuteup ka Jaladara si Rabut Umur siga anu keur naksir kaayaan. Teu lila kadenge si Topeng Mayit nyarita dibarengan ku seuri sinisna. Jaladara si Rabut Umur. Nilik kana dedegan mah memang suruk tah kana jurukan teh. Tapi ilaing masih keneh kudu taunan latihan deui kangaranan hayang ngungkulan ilmu dewek. Teu naon, upama memang panasaran sarta hayang sanasib jeung anu sejena anu geus dirubuhkeun ku dewek. Ayeuna diberi kesempatan ku dewek 7 kali geprakan. Geus 7 geprakan mah wayahna kudu ragrag dina luhur panggung. Puguh be, nepikeun kamun delik sapasang panon Jaladara si Rabut Umur. Sikep jeung caritaan si Topeng Mayit geus jelas panghinaan anu luar biasa. Bener-bener teu ningali sabelah mata ka dirina. Setan, ilaing montong bakas omong sadeuleu Topeng Mayit. Dewek teu tarima ku sikep jeung babacot si laing sia anu nganggap enteng kanu sajen. Coba-coba sia, urang mimitian dia tarung. Sor, geura maju atuh Jaladara. Dewek ayeuna bakal ngabuktikeun caritaan yen jalma saperti ilaing moal bisa leuwih ti 7 geprakan mangsa icen jajaten jeung dewek dina waktu ayeuna. Sor. Jaladara si Rabut Umur gancang mesat bedogna langsung ngawangun pasangan, sedangkeun si Topeng Mayit masih keneh tetep dina tangtunganana. Urang tantukeun deuleu si Topeng Mayit. Rasakeun ya siap. Hap ya. Cerat gaceneng. Jaladara si Rabut Umur harita maju narajang bedog dina leungeun katuhuna ngahiuk bangbaraan ngarah nigas kana beheung anu jadi lawan. Tapi saperti halna jago-jago anu geus leuwih ti heula dirubuhkeun eleh jajaten ku si Topeng Mayit. Jaladara si Rabut Umur oge sarua cepet jeung garang panarajangna, tapi si Topeng Mayit bangun anu gampang dina nyingkahan panarajang lawan. Caritaan si Topeng Mayit jadi kanyataan deui bae. 7 geprakan bedog dina leungeun Jaladara lepas tina cekelan, sedengkeun Jaladara ngagerotari awakna ngajengkang ragrag tina luhur panggung. Plak dak des, celang jebrot jebret dak jebrot des. Wah, cengkang kebut. Sakabeh jago ondangan anu daratang dijajal pangartina ku si Topeng Mayit. Tetela kabehanana pada dirubuhkeun dina lumangsungna tarung anu ngan ukur sababar geprakan. Puguh be, kahebatan ilmu si Topeng Mayit jadi bahan caritaan jago-jago ondangan jeung sakumna anu lalajo sarta pangeussi eta pilemuran. Malah pikeun pangeussi lemur anu lalajo mah jadi pada gigis jeung seber hatena. Sabab si Topeng Mayit sasat jadi minantuna Juragan Gandara. Beres ngayakeun pesta, ngaran si Topeng Mayit jadi bahan caritaan. Kitu deui jago-jago anu marulang ka tempatna masing-masing. Dunya kajawaraan mimiti loba anu nyaritakeun ngeunaan si Topeng Mayit. Laras anting jeung si Topeng Mayit akhirna aya dina kasapukan nangtukeun sikepna pikeun tumetep di dinya. Sabab Juragan Gandara geus eueuh di kieuna. Kitu deui Aji Sutra anu jadi lanceukna kalahkah kabur. Dua poe ti sanggeusna ngayakeun raramean tea. Katingali si Topeng Mayit jeung Sancadawu, Dewi Angrum oge Sanggajaya, laras anting oge aya diuk digigireun si Topeng Mayit.
Harita ngalobrol bangun aya anu keur dibadamikeun. Teu lila kadenge harita si topeng mayit anu cumarita. Dewek ngajak-ngajakan riungan pikeun badami dina waktu ayeuna. Sabab aya hal penting anu bakal ditepikeun dina waktu ayeuna. Eta hal penting teh nyaeta ngeunaan hasil babadamian dewek jeung laras anting. Nu kahiji, urang bakal tumetep di dieu. Tumetepna di dieu bari sekaligus nyieun paguron anu dibere ngaran Paguron Topeng Laras. Dewek boga kayakinan dina waktu anu moalila deui bakal daratang anu ngadon jadi anggota paguron. Sabab kabehanana geus pada nyaho ngeunaan wawasan dewek. Kitu diantarana hasil babadamian dewek jeung laras anting. Coba kumaha ceuk si laing dina waktu ayeuna ye ceuk si laing tiluan. Memeh aya anu ngajawab. Dewi Angrum anu leuwih ti heula nyarita. Naon anu disaurkeun ku salira pangarsa? Mangrupa putusan anu memang hebat tur pas pisan. Sebab urang geus waktuna nembongkeun diri sangkan jago-jago nu aya di dunia kejawaraan daratang ngabdikeun diri ka urang pangarsa. Sanca dawuk oge harita kadenge milu cumarita. Oh, bener Ki Guru. Kangarenan engke ngaran Paguron Topeng Laras geus nyebar ka mana-mana, mangka anggota urang bakal leuwih jeung beuki namahan. Satuju pisan alus tah gagasan teh Ki Guru. Sanggajaya oge milu ngarojong kana omongan sanca dawuk. Paguron Topeng Laras dina waktu anu moalila deui bakal ngagenjlongkeun dunya kajawaraan. Kula boga kayakinan. Laras anting ngabagikeun paneuteup-na ka sakabeh nu aya di dinya. Teu lila manehna terus nyarita. Lantaran ngaran abdi dibawa kana ngaran Paguron, tangtu be bakal pincang jeung teu imbang jadina. Upama abdi salaku anu jadi pamajikan si Topeng Mayit teu mampu kana ilmu silat. Si Topeng Mayit neuteup ka laras anting anu jadi pamajikanana. Teu lila terus nyarita. Henteu kudu salempang ku hal eta laras anting. Ku akang tangtu bakal dilatih ngeunaan ilmu silat. Sabab memang laras anting oge kudu boga kamampuhan anu punjul dina hal ilmu silat. Tenang, naon anu dicaritakeun ku akang ka laras anting, ku akang tangtu bakal dicumponan. Lian teh eta masih aya keneh Kang nu tacan dilaksanakeun ku Kang Topeng Mayit. Nyata ngeunaan pamenta abdi teh hadiah teh Kang. Sirahna si Caka Sinangling jeung sirahna ayu manganti. Iraha Kang, kayang abdi bisa dilaksanakeun di cumponan. Abdi geus teu sabar deui Kang, hayang geura ningali sirahna eta dua jalma. Tenang heula laras anting. Kangaranan nyumponan kahayang anu saperti kitu, tangtu be bakal dicumponan. Tapi eta kaasup urusan leutik. Jadi teu kudu akang langsung nya anu ngalakukeun tindakanana. Engke bakal aya jelema khusus anu bakal ngalaksanakeun kahayang laras anting. Nu leuwih penting dina waktu ayeuna nyata ngaresmikeun heula Paguron Topeng Laras teh. Sakumaha anu tadi diomongkeun ku akang, eta heula anu penting mah. Nya ari kitu pamadegan akang mah teu naon. Abdi pokona mah bakal tetep nungguan kalawan sabar ngan ulah nepikeun kan teu laksana. Sabab lamun teu laksana keur diri abdi leuwih hade tega ka diri. Eueuh artina hirup lila-lila oge Kang. Akang bisa ngarti karena perasaan jeung pikiran anting. Keun, soal eta mah dianggap gampang cek akang oge. Tapi anu leuwih penting mah dina waktu ayeuna nyieun heula Paguron ti aya. Ku cara kitu bakal loba jago-jago anu daratang pikeun jadi anak buah akang. Dewi Angrum ungut-ungutan bari terus nyarita deui. Pokona mah Nyimas Anting, tenang bae nya. Teu kada salempang Nyimas. Anu penting urang kelebetkeun heula bandera Paguron Topeng Laras nepikeun ka ngagenjlongkeun dunya kajawaraan. Sedengkeun acen wawasan si Topeng Mayit muhun pangarsa tos dikanyahoankeun ku sararea. Kitu tah Nyimas. Ti mimiti poe harita di tempat juragan Gandara jadi aya Paguron anu disebut Paguron Topeng Laras. Jago-jago ti golongan jalma jahat loba anu datang jadi anggota Paguron sarta hayang ngabdikeun diri ka si Topeng Mayit.
Dina waktu anu henteu lila, ngaran paguron topeng laras geus nyebar kamana-mana. Kakara sababara poe oge, paguron topeng laras geus jadi bahan caritaan da puguh si topeng mayit anu mingpin paguron. Jago-jago anu kungsi rubuh ku si topeng mayit pada nyaritakeun ngeunaan kahebatan elmuna si topeng mayit anu luar biasa. Di antara jago-jago ti golongan jalma jahat anu datang ngagabungkeun diri ka paguron topeng laras anu dipingpin ku si topeng mayit, di antarana aya saurang jago kolot anu geus meh eueuh pantaranana. Ngahaja manehna turun gunung datang ka paguron topeng laras. Eta jago kolot teh katelah Mbah Camati Sakti setan Galunggung. Sakur jago-jago kolot anu geus nyaho ka eta si setan Galunggung, tang tube kakara ngadenge ngaranna oge geus saber hatena. Sabab Mbah Camati Sakti si setan Galunggung elmuna geus susah diukurna. Pakulitan Mbah Camati Sakti hideung lestreng beungeutna kerang pikasieun, panona dekok ngelok ka jero, tapi sorot panona semu anu moncorong, buukna dihareupna dijambulkeun ka luhur. Sanajan teu katingali mawa pakarang, tapi sapasang leungeun ejeung sukuna tang tube leuwih bahaya batan pakarang biasa. Kadatangan Mbah Camati Sakti setan Galunggung dibagiakeun ku Sanca Dawu minangka jalma kapercayaan si topeng mayit. Acan oge ditalek ditanya ku Sanca Dawu, Mbah Camati Sakti geus langsung harita nyarita. Jang, sina kaluar mun bener di dieu tempat anu disebut paguron topeng laras. Mana ayeuna si topeng mayit teh? Sok sina kaluar pamimpinna. Sanca Dawu netep seukeut ka Mbah Camati Sakti bari terus harita nyarita. Memang bener, di dieu paguron topeng laras tempatna. Pemimpin paguron henteu salah, nyatana si topeng mayit. Sabalikna andika saha datang-datang ka dieu jal nemongkeun sikep anu sarupa kitu jeung sombong. Dengekeun ku jejowir iraing deuleu. Dewek Mbah Camati Sakti alias setan Galunggung ngahajat turun gunung sapa penasaran loba anu nyebut-nyebut paguron topeng laras anu dipimpin ku si topeng mayit. Nu matak dewek penasaran hayang ngabuktikeun nepikeun ka mana kabegugna eta mangkelo. Kawilang kaget oge Sanca Dawu ngadenge pangakuan ti Mbah Camati Sakti alias setan Galunggung, sabab manehna oge memang kungsi ngadenge ngeunaan setan Galunggung kawilang jago kolot anu meh geus eueuh pantaranana di dunya kajawaraan. Malah kawilang geus lila deui henteu nemongkeun diri. Sanca Dawu kadenge harita nyarita deui. Jadi maksud kedatangan Andika dina waktu ayeuna hayang ngajajal elmuna si topeng mayit, pemimpin paguron topeng laras. Hade, lamun memang boga karep seperti kitu mah Mbah Camati, ngan geus kaukur ye bakal mampu kira-kira ngungkuran si topeng mayit. Sanca Dawu ngahaja mapanas hatena Mbah Camati Sakti kalawan harapan Mbah Camati Sakti terus jadi nafsu. Tapi Mbah Camati Sakti lain ambek kalahkah ngekeh seuri, manehna henteu kapancing amarahna ku caritaan Sanca Dawu. Montong pake jeung mapanes ka dewek segala rupa deuleu. Moal make kudu nafsu deuleu dewek ngadenge omongan si lain anu saperti kitu sia. Nu matak montong loba bacot ayeuna mah gancang sina kaluar. Si topeng mayitna sina kaluar deuleu. Dewek lain hayang panggih ejeung cucurutna deuleu tapi hayang ijen ejeung pamimpin paguron topeng laras sok sina kaluar deuleu. Si topeng mayit pasti bakal datang deuleu, bakal nemongkeun diri. Kagaranan ijen jajaten bari jeung eueuh tumpanganana. Atuh teu kaharti keur naon capek-capek Mbah Camati. Jadi rek tumpangan naon?
Nu jelas dewek teu gablek naon-naon euy kajaba sakujur ari lain hayang gunung galunggung mah. Kieu ya katang tuanana Mbah Camati Sakti. Upama bisa ngelekeun satopeng mayit, ti mimiti bangunan ieu imah, nepikeun kakayaan ka asup pamajikan satopeng mayit, bakal dibikeun dipasrahkeun ka Mbah Camati. Hebat. Terus lamun nepikeun ka dewek anu meunang. Nyamun Mbah Camati Sakti anu meunang, hartina satopeng mayit eleh jajaten. Tah eta tumpanganana ti satopeng mayit mah. Ngan lamun Mbah Camati Sakti anu eleh jajaten, nganung harti kudu daek ngabaktikeun diri ngabantu jadi anak buahna satopeng mayit. Kitu tah katang tuanana. Kumaha sanggup? Lamun sanggup, satopeng mayit bakal datang ka dieu. Mbah Camati Sakti sesetan galunggung. Katingali harita ngahulang sakedeung, teu lila ngehkeh deui seuri bari terus ngajawab. Hade satuju dewek. Moal make kudu nolak kana eta katang tuan deuleu. Sok, mana ayeuna si topeng mayit cenah keluar deuleu. Mbah Camati Sakti si setan galunggung kaget waktu ngadenge hiji sora teu jauh di tempat nangtungna aya di lebah gigireun Mbah Camati Sakti. Nu nyarita teh tayalian si topeng mayit geningan. Kagetna Mbah Camati Sakti lantaran datangna estu henteu kanyahoan. Dewek geus aya di dieu ye, Camati Sakti. Ngaran setan galunggung kawilang geus beken. Asa pira kumake teu satuju kana katang tuan anu lumaku. Mbah Camati Sakti neuteup ka si topeng mayit teu lila terus nyarita. Jadi lain anu disebut si topeng mayit teh. Hah? Nanaon make jeung make topeng siga mayit segala rupa. Jeung sianan budak atawa kumaha ieu teh? Untuk kudu ngamasalahkeun eta Camati Sakti. Leuwih hade ayeuna mah geura buktikeun kahebatan si setan galunggung. Dewek oge memang penasaran, hayang nyaho nepikeun ka mana kahebatan ilmu ilaing. Ningali sikep ejeung ngadenge caritaan si topeng mayit anu saperti kitu, puguh be Mbah Camati Sakti jadi kahudang amarahna. Salila dirina makalangan di dunia kajawaraan, geus loba jago-jago anu ragrag ngaranna rubuh eleh jajaten ku manehna. Ayeuna aya jago anu can lila makalangan geus kumawani saperti kitu, puguh be asa diunghak anu lain di kieuna Mbah Camati Sakti si setan galunggung. Mbah Camati Sakti si setan galunggung mun cereng ka si topeng mayit bari terus nyarita deui. Setan alas ilaing sia, bener-bener nganggap enteng ka dewek lamun kitu mah. Buktikeun dalus sia ayeuna kahebatan ilaing topeng mayit ha. Srog. Mbah Camati Sakti harita ngawangun pasangan sayaga diri pikeun ngamimitian majuna rajang kanu jadi lawan. Si topeng mayit sigana bae geus bisa ngukur yen Mbah Camati Sakti alias setan galunggung mangrupa lawan anu paling berat di antara lawan-lawan anu kungsi ijen jajaten ejeung manehanana. Si topeng mayit oge dina waktu harita sarua ngawangun pasangan, nandakeun manehna teu nganggap enteng kanu jadi lawan. Sok, maju setan galunggung. Buktikeun kemampuan jeung kahebatan ilaing dina waktu ayeuna. Dewek hayang nyaho nepikeun ka mana kahebatan ilmu ilaing. Sok, maju. Si topeng mayit menta ditarajang kudu jadi lawan. Mbah Camati Sakti beuki panasaran. Rasakeun ku ilaing ye topeng mayit. Mbah Camati Sakti si setan galunggung daya panarajang ngandung angin samberan anu kuat. Si topeng mayit ngagilirkeun awakna bari ngabendung panarajang lawan ku leungeun katukuna. Dah, geduk, das. Dalik deug, jadi jeung. Pangaruh tina bantrokan kakuatan tenaga lapisan. Harita Mbah Camati Sakti mundur 4 lengkah ka tukang, sedengkeun si topeng mayit mundur 2 lengkah.
Mbah Camati Sakti alias setan galunggung meh henteu percaya kana kanyataan anu disingharepan ku dirina. Tanaga lapisan lawan tetela leuwih kuat batan tanaga lapisan dirina. Tambah penasaran hate Mbah Camati Sakti. Harita maju deui narajang leuwih hebat batan tadi panarajangna. Si Topeng Mayit geus bisa ngukur kakuatan tanaga lapisan anu jadi lawan. Harita hentengan ukur ngabendung ejeng nyingkahan panarajang lawan. Tapi oge bari jeung males narajang. Tarung anu lumangsung kawilang dina tataran ilmu anu geus pada tepi kana puncak ilmuna masing-masing. Anggota paguron Topeng Laras loba anu ngahajak kaluar ngabandungan lumangsungna kajadian dina waktu harita. Geus liwat ti 10 jurus, Mbah Camati Sakti masih kene can mampu ngungkulan anu jadi lawan. Mangsa panarajang beunang kana anggota badan lawan, si Topeng Mayit bangun anu teu ngarasaeun naon-naon, anu sok padahal panarajang Mbah Camati Sakti geus teu kaitung dina ngakan korban anu jadi lawan. Geus jadi kebiasaan pikeun Mbah Camati Sakti si setan galunggung anu kaasup jago kolot ti golongan jahat tara mere ampun kanu jadi lawan. Tapi tarung anu disingharepan dina waktu ayeuna kawilang tarung anu meh henteu bisa dipercaya ku Mbah Camati Sakti. Jurus-jurus ampuhna tetela teu mampu ngarubuhkeun anu jadi lawan. Saking ku cepet-cepetna gerakan anu dilakukan ku si Topeng Mayit jeung Mbah Camati Sakti, jirimduanana ting kolebat ting jorelat dirupama kalangkang. Beuki lila, beuki cepet antukna jago anu can tepi kana tahapan puncak elmuna teu bisa nuturkeun kecepetan gerakna anu